gadis ay. Sahanya euy. Sah urang mananya. Sampelkeun sia ku aing. Naon sia teh ieu teh? Tuang toong we. Naon maneh? Lain teh, ai bieu teh ngaliwat teh. Heeh. Oh, etanya. Para rugu maneh mah tuang toong. Oh, lain no. Urang mah penasaran. Geuning aya di dinya laklok. Penasaran bieu aya ngaliwat. Dina rek naon kitu? Teh, da teu make tiung. Gadis. Disangka urang gadis model kieu. Naon maneh? Nah aya naon atuh? Teh aya naon penasaran we. Diajar ngebohong sian. Mama neng jeung Atuh keunai we da. Masalah urang intip mah bener. Urang teh geus dicai naon teh? Oh, betul nya urang mah dicai moal. Eta we laklok di dinya ieu dengekeun pamali ulah kitu maneh teh. Make pamali ai penasaran saha gitu. Depan keur dicai itu teh dicai maneh teh laklok. Teh nu dicai teh. Heeh, urang geus saha atuh? Sebeda da tadi masa jangkung ieu burak kemeng kieu. Asa kurang aja. Sok yang ngintip sama tapi ngahina. Aduh tampol ku. Sok. Siok. Ya siok ka aing. Ngap naon sih?